Sumur Bandung merek Karahayuan Karahayat Bandung, Sumur Bandung merek Karahayuan Kagadayeuh Bandung, Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung. Bandung 25 Mei 1811, Raden Adipati Wiranata Kusumah II. Kawasna teu loba anu apal kana tulisan di luhur. Eta tulisan teh mangrupa prasasti nu jadi titi mangsa ayana Sumur Bandung. Dina eta prasasti jelas pisan ditulis Sumur Bandung merek Karahayuan Karahayat Bandung. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakalna ayana Sumur Bandung teh teu loba dipikanyaho boh ku urang Bandungna sorangan, boh ku urang ti luar Bandung. Padahal lamun ditilik tina sajarahna, Sumur Bandung teh paranahna di puseur kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranata Kusumah II dina tanggal 25 Mei 1811. Teu jauh ti eta tempat diwangun oge Masjid Agung, Pendopo Bupati jeung alun-alun. Kiwari Sumur Bandung teh paranahna di tukangan kantor PLN cabang Jabar, Banten. Jalan Cikapundung Timur Bandung atawa kurang leuwih 100 meter wetaneun alun-alun Bandung tur pagedeng-gedeng jeung Jalan Asia Afrika Bandung. Paranahna memang rada nyingkur lantaran kahalang ku gedung PLN. Padahal mah mun geus dijugjug mah Sumur Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukang gedung PLN. Pak Engkus Kusnadi anu nyesepuhan di Sumur Bandung waktu jumeneng keneh dina tahun 2005 kungsi nyaritakeun sajarahna. Cenah ge kieu. Cek ujaring carita Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua Raden Adipati Wiranata Kusumah II. Harita samulihna ti Subang kairing ku para ponggawa Raden Adipati Wiranata Kusumah II reus di hiji leuweung. Anu dipimaksud leuweung dina ieu tulisan nyaeta tempat anu ayeuna jadi Sumur Bandung. Bakat kunahnai kawuwuh tos jengkar ti tempat anu tebih. Raden Adipati Wiranata Kusumah II nyarandekeun salirana kana hiji tangkal gede. Teteken nu dicandakna ditancepkeun kana taneuh. Lajeng ayeuna mah kulem ditungguan ku para penggawa satyana. Kira-kira meunang sapanyepahan Raden Adipati Wiranata Kusumah II lugay ngadeg teras nyabut tetekena. Barang teteken dicabut tina urut teteken teh ngaburial cai. Cek ujaring carita salah saurang penggawa tumannya gamparan geuning tina tilas teteken teh kaluar cai. Dupi eta cai naon? Nya eta cai Sumur Bandung. Cai nu isuk jaganing geto bakal jadi kahirupan jeung karahayuan urang Bandung. Waler Raden Adipati Wiranata Kusumah II. Satuluyna cenah ku kasaktian Raden Adipati Wiranata Kusumah nu jelas henteu samanda dina waktu sapeting urut teteken teh dijadikeun sumur. Teu aya nu apal kalayan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Ngan anu geus pasti kaahengan Sumur Bandung teh ti baheula nepi ka ayeuna caina teu kungsi saat jeung teu kapangaruhan ku cai solokan. Solokan Cikapundung nu aya wetaneuna tur kawates ku tembok gedung PLN. Cai Sumur Bandung camembrang herang. Lian ti eta, nimba cai ti Sumur Bandung teu bisa sagawayah kudu tertib jeung ditimba ku jalma anu dipercaya ku sesepuh harita Pak Engkus Kusnadi teh. Atawa jalma anu geus biasa timbana embers leutik disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun keur sing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung. Awak kudu dina kaayaan bersih atau boga wudu keur zaman almarhum Pak Engkus Kusnadi mah. Mun aya tamu nu ngahajak ka Sumur Bandung tur can katinggal cai, sok diparentah kudu wudu heula. Kaharti ari kitu mah. Lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadon ngadua, jadi pantes mun urang kudu boga wudu oge. Lian ti eta salila aya di wewengkon Sumur Bandung teu meunang heheotan, ribut jeung teu meunang suaban.
Mun eta dirempak cenah tinggal ngadagoan akibatna. Kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di kota Bandung. Tangtu we kudu dipiara. Dimumule tur diwanohkeun ka balarea. Ieu haluyu jeung Paraturan Daerah Perda Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003. Ngeunaan nilai sajarah dan benda kepurbakalaan. Tapi kumaha buktina? Teu kabeh urang Bandung apal lamun di sabundaran gedong PLN deket alun-alun Bandung aya situs anu ngandung ajen sejarah Bandung. Malah duka kumaha nasibna mun Sumur Bandung aya saluareun gedung PLN jeung teu diurus ku pagawe kantor PLN. Boa-boa bakal jadi situs nu taya ajenna.